Wa inda isbatil mu'alil dina nalika ngaisbatna mu'alil kana dakwaan mu'alil atawa kana muqaddimah dalilna mu'alil diisbatna bidalilin ku dalil anu sejen bidalilin ku dalil anu sejen lisail eta tetep pikeun sail ayamna sayan ari ngaman usail kana hiji perkara tina muqaddimah dalil Faiza mana'a yati fi atafsilu sabik di mana-mana sail ngamanu maka datang tafsilan anu geus kaliwat. Jadi nya. Kaiji wa inda isbatil mu'alil muda'ahu bidalilin atawa kana muqaddimana bidalilin ku dalil. Nah isbatna ku dalil contoh misaluhu ayakulal mu'alil awalan hadal ma'un la yasihu bihil wudu. Nah isbat ku dalil lah. Hadal ma'un la yasihu bihil wudu li'anahu ma'un mutagoyirun bimukholitin li'anahu ma'un mutagoyirun bimukholitin wa kullu ma'in kadzalik la yasihu bihil wudu wa kullu ma'in kadzalik la yasihu bihil wudu pamana ahu sa'il wa qala pamana ahu sa'ilu wa qala sugro dalilika hada sugro dalilika hada ai anna hadal ma'a ma'un mutagoyirun bimukholitin mamnu'un sugro dalil lika hada ari muqaddimah sugro dalil anjeun hada anu ieu ai anna hadal ma'a tegesna sanyana ieu cai maun mutagoyirun bimukholitin mamnuun eta anu dimanu pajabahul mu'alil biiqamati dalil bidalilin men pajabahul mu'alil biiqamati dalil ras ngajawab buhu ka ieu sail saal mu'alilu mu'alil biiqamati dalil ku ngadeugeun dalil waqala nyarios mu'alil li anna hadal ma'a ma'un mutagoyirun la yutama yaju biro'yil aini wala yumkinu pasluhu li anna hadal ma'a ma'un mutagoyirun la yutama yaju anu teu bisa dibedakeun biro'yil ain ku paningali panon wala yumkinu pasluhu wala yumkinu jeung teu kongang non pasluhu misahkeun ieu maun wa kullu ma'in kadzalik bahwa ma'un mutagoyirun bimukholitin wa kullu ma'in kadzalik wa kullu ma'in kadzalik bahwa ma'un mutagoyirun bimukholitin yuntiju hadal ma'u ma'un mutagoyirun bimukholitin wa kullu ma'in kadalik bahwa
maun mutagoyirun bimukhalifin yuntiju hadal maun mutagoyirun bimukhalifin. Hiji kadua au biibtali sanadil musawi atawa ku ngabatalkeun sanad anu mapakan. Contoh misalu ayakulal mu'allil awalan hada sabah hayawanun li'annahu insanun. Hada sabah hayawanun li'annahu insanun. Hada sabahu ari anu ngajentul hayawanun eta hayawan li'annahu insanun. Pamana'ahu sa'il waqala la nusallimu annahu insanun. La nusallimu annahu insanun. Lima la yajuju ayakuna goerona tikin. Lima la yajuju ayakuna goerona tikin. Lima karena la yajuju timuneng. Naon ayakuna yen kabuktosan ieu sabah goerona tikin eta teu ngobrol. Fajabahul mu'allil biibtali sanadil musawi. Fajabahul mu'allil biibtali sanadil musawi wa qala sanaduka hada batilun. Sanaduka hadari sanad anjeun hada anu ieu batilun eta nu batal. Li anahu musawin linakidil mamnu'i. Li anahu musawin linakidil mamnu'i. Wa kullu sanadin kadzalik fahuwa batilun. Wa kullu sanadin kadzalika fahuwa batilun. Yuntiju sanaduka hada batilun. Sanaduka hada batilun li'anahu musawin linakidil mamnu'i. Wa kullu sanadin kadzalik fahuwa batilun. Yuntiju sanaduka hada batilun. Itu duanya. Hiji ku dalil sejen, kadua ku ngabatalkeun sanad ayeuna anu mapakan. Paslun ari eta hiji pasal man usaili ari ngamanuna sail. Muqaddimata dalilil mu'allil kana muqaddimah dalil mu'allil qad la yadurul mu'allila. Manuan sayo teh tengah madaratkeun ka mu'allil kan biasana ari manu mah kumaha ngamadaratkeun. Manuan sayo teh ngamadaratkeun ka mu'allil sayo mah teu ngamadaratkeun kumaha gambaranna nek. Wadalika ari itu teu ngamadaratkeun. Idza zakarul mani eta di mana-mana si mane nyaritakeun kana sanad anu ngawengku kana pangakuan kudakwa eta kudak kana dakwaan mu'allil. Jadi sanad ayeuna sail mencakup kana pengakuan kana dakwaan mu'allil. Kama idza qalal mu'minu sakuma di mana-mana nyarios al muminu ahli sunnah mu'allilna. Mu'allilna ahli sunnah al-alam hadisun li'anahu mutagoyirun. Wa kullu mutagoyirin hadisun. Wa asbata teras netepkeun mu'allil. Mu'min teh netepkeun asugro kana muqaddimah sugro al-alam hadisun teh nya. Di isbat bi anahu layaklu anil harkat wa sukun. Sabab alam teu kosong tina harkat jeung tina sukun. Teu kosong alam tina usik jeung tina cicing. Pakolal falsafiu teras ngamanu
sailna pula sifah. Cek ayeuna pula sifah teh sailna. La nusallimu adama khuluwihi anhuma. Tetaslim kaula kana teu kosongna alam tina harkat jeung tina sukun. Sanadna lima la yajuju ayakhluwa anhuma kama fi ami hudusihi. Karena naon teu meunang yen kosong alam tina harkat jeung tina siki dina waktu nyieun dina waktu anyarna eta alam. Pahada sanad mangkari sanad me sanadna lima laya juju ayah luwa fi anhuma kama fi ani hurusihi ta ieu sanad teh i'tirafun bi hudusil alam eta teh ngaku kana anyarna alam. Jadi ieu sanad manungan anu make sanad ieu teu matak ngabarabekeun ka pihak mu'allil. Bahkan ngamanfaatkeun ka mu'allilnya. Paslun ari eta hiji pasal lau abdola lamun bae ngabatalkeun sa'asailu sa'il bidalil kalawan make dalil. Ngabatalkeun al muda'a kana dakwaan al ghairul mu'allal anu can dielakan. Au muqaddimata dalilil mu'allil atawa kana muqaddimah dalil mu'allil qabla ayat sadila dina samemeh yen ngadalilan sal mu'allilu mu'allil ala tilkal muqaddimah kana eta muqaddimah. Faza mangkar itu ibtol bisa mah eta diaranan ieu da gosban kana gasab dalil. Lianal istidlal karena sanyanya nangadalilan. Lianal istidlal karena sanyanya nangadalilan teman sobul mu'allil eta bagian mu'allil. Waqad gosoba sareng nyata geus ngagasab hu kana istidlal saha asailu sail. Watulipa jeung diitilafkeun ya nau dinasanya nyana ye gasab teh masmun eta anu ditarima. Yajibu anu wajib alal mu'allil ka mu'allil naon aya jiba yen ngajawab mu'allil anu tina eta gasab. Wal muhaqqiqun ari ulama-ulama ahli tahqiq qalu eta nya rasul muhaqqiqun. Inau sanya nyana gasab goeru masmun eta ulah didenge jang. Tong dienge. Waman ari sabai ulama qala nu nyarioskeun man inna usanya nagasab masmun eta nu ditampi. Waman qala yaqulu mangka nyarios man inna lisail ayakula. Kana lapan inna lisail sanya tetep pikeun sail. Ayakula yen nyarios sail aradtu alman amasanad. Aradtu ngamaksud kaula alman kana manuan masanad sarta nama kesanad. Bima ku perkara dakartu nu nyarioskeun kaula kana ieu mah fi suratil istidlal. Dina suratul istidlal gambaran yupri dalil wal ibdal jeung ngabatalkeun. Payastaiku mangka ngahap naon al jawabu jawaban dina idin nalikana ieu man'u abata kalawan pasti. Kala nyarios saehuna fit taudhi dina kitab taudhi. Yan bagi Pariogi liman kajal mahakama nunggal kumanan di fasadi muqaddimatin kana ruksakna muqaddimah muayyanatin ditangtukeun. Naon ayurida yen ngadatangkeun man itirodahu kana itirenaman alaiha kana muqaddimah ala sabilil manu ku jalan manu. La ala sabilil ibdal ulah ku jalan ibdal. Diala yakula karena supaya ulang ucap salah khosmu sa'il. Innahu gosbun sanyanya itu ode gosbun eta gasab. Payuh saja teripika butuna ilal inayati karena bersungguh-sungguh. Karena ngenya-ngenyain tahap paragat iya sayhuna.
Lao abtola sa'il bidalil. Lamun bae ngabatalkeun sa'il bidalil kumake dalil. Lao abtola sa'il lamun bae sa'il ngabatalkeun bidalil kalawan make dalil. Ngabatalkeun kahiji al muda'a al ghairul mu'alal kana dakwaan mu'alil anu can dielatan. Cek mu'alil teh kieu. Misaluhu ayakulal mu'alil al-kunut bid'atun. Al-kunut ari kunut bid'atun eta bid'ah cek mu'alil teh. Teras dibatalkeun ayeuna ku sa'il. Pa'abtola husa'il. Pa'abtola teras ngabatalkeun hu kana ieu. Ukasi mu'alil saat sa'ilu sa'il. La nusallimu da'waka. Ai ana atlubu min kadalil adalah ala sikunan. La nusallimu da'wak. Kata Nabi, daliluka hada batilun li'anahu lam yarid di zamani Rasulillah. La nusallimu da'waka mangga pangbatalan namanya. Betaslim kaula kana dakwaan anjeun. Li anahu karena sanyanya na ieu kunut lam yarid eta teu kawarid kunut. Fi zamani Rasulillah bener. Li anahu waridun fi zamani sahabat. Li anahu karena sanyanya na ieu kunut waridun eta anu datang fi zamani sahabat tina zaman sahabat. Hiji kedua. Au muqaddimata dalilil mu'alil atawa ngabatalkeun kana muqaddimah dalil mu'alil. Qabla ayat tadilal mu'alil ala tilkal muqaddimah. Dina samemeh ngadalilan mu'alil kana eta muqaddimah. Qabla ayat tadilal mu'alil ala tilkal muqaddimah. Dina samemeh ngadalilan mu'alil kana eta muqaddimah. Contoh. Hadal ma'u kedua au muqaddimah tadalilil mu'alil. Hadal ma'u ma'un la yasihu bihil wudu. Hadal ma'u ma'un la yasihu bihil wudu. Hadal ma'u ma'un la yasihu bihil wudu. Fa'abtolahu sa'il waqala. Fa'abtolahu sa'ilu waqala. Fa'abtolahu teras ngabatalkeun hu ka mu'alil sa'a sa'ilu sa'il waqala nyarios sa'il. Da'waka hadihi batilatun. Da'waka hadihi. Da'waka ari dakwaan anjeun hadihi anu ieu batilatun eta nu batal. Da'waka hadihi batilatun li annaha bener li annaha dal ma'a ma'un mutaghayyirun bi mukhalitin.
li anna hadal ma'a ma'un mutagoyirun bimukhalifin wa kullu ma'in kadalik la yasihu bihil wudu wa kullu ma'in kadalik la yasihu bihil wudu yuntiju hadal ma'u la yasihu bihil wudu yuntiju hadal ma'u la yasihu bihil wudu li anna hadal ma'a ma'un mutagoyirun bimukhalifin wa kullu ma'in kadalik la yasihu bihil wudu yuntiju hadal ma'u la yasihu bihil wudu ta'iyu si ta'iyu ngabatalkeun kalawan make dalil nya make dalil ngabatalkeun ane hiji ngabatalkeun kana dakwaan anu can dielatan kadua ngabatalkeun muqaddimah dalilna mu'alil samemeh mu'alil naon ngadalilan kana eta muqaddimah ta ieu ibtol yusamme mangka diaranen ieu ibtol teh gosban kana gasab ini ngagasab naon dalil ini gasab teh kana senal bunggo dalil ge bisa digasab. Ini makanya disebutkan digasab li anal istidlal ya karena sanyanya ngadalilan li anal istidlal karena sanyanya ngadalilan mansobul mu'alil eta bagian mu'alil mansobul mu'alil eta bagian mu'alil waqad gosobahu sa'il anu bagian mu'alil itu digasab usaha usail boga batur dipakai kurang gak sabar. Sengal batur ayo dipakai gitu. Jadi ngagasab teh lain karena senal rungkul, lain karena kopiah. Dalil kita untuk ngagasab mah digasab dalil oge gitu. Manusia gosip itu. Wah tulipa jeung diitilafkeun ti anau dina sanya ngagasab teh nah ditampi atawa teu ya tukang ngagasab. Masmu'un eta ditampi yajibu anu wajib alal mu'alil naon ayajib anu ngajawab mu'alil anu tina eta gasab diitilafkeun antara ditarima jeung teu ditarima nek penggasab wal muhaqqiqune ari ulama-ulama ahli tahqiq qalu eta nyarios muhaqqiqun innahu ghairu masmu'in yen gasab teh ulah dienge cenah antep tukang gasab mah gasab dari aing digasab gusti lain antep keun we ulah dilayanan tukang gasab wa man qala innahu masmu'un saha bae ulama anu nyebatkeun yen gasab ditampi yaqulu eta man teh berpendapat ieu inna lisail ayakula yen nyarita sa'il aradtu alman ma'asana bima zakartuhu fi suratil istidlal wal ibdal nu dimaksud kuman ku kaula sarta make sanad teh kana perkara nu geus dicaritakeun dina gambaran ngadalilan jeung gambaran ngabatalkeun atuh payah saiku al jawab mangka wajib di pihak ayeuna mu'alil ngajawab kana eta gasab hina idin dina nalikana ieu aradtul man'a nu dimaksud ku gasab teh man'uan albatah kalawan pasti. Kala nyarios saehune fi taudeh dina kitab taudeh jan bagi reyogi liman ka ulama maksudnya mandi dia teh hakama anu ngahukuman ieu man di pasadin muqaddimatin kana ruksakna muqaddimah anu ditangtukeun ngahukuman naon ayyurida yen ngadatangkeun man kana i'tirad eta muqaddimah oh ieu muqaddimah teh ruksak ya si mu'alil tanya
Ras rek naon di debat tahna datangkeun kana pangdebat teh ala sabilil man'i ku jalan man'u. Jadi ku bahasa naon? La nusallimu da'wak ay anna atlubu min kadalil adal ala siyati tilka da'wak. La nusallimu tetaslim kaula dakwaka kana dakwaan anjeun ay anna atlubu min kadalil adala ala siyati tilka da'wak. Jadi ku jalan man'u. La ala sabilil ibtol ulah ku jalan ngabatalkeun. Jadi make ulah ku jalan ngabatalkeun sabab li alayakuna al khosmu inau khosmu engke si khosmu sa'il lamun ku jalan ngabatalkeun mah eta itiro teh disangka naon gasab fayuhtaju ilal inayah intaha maka diperyogikeun kana ayana inayah teh bersungguh-sungguh ngabedakeun antara naon man'u jeung ibtol. Ku jalan man'u mah jauh kana disebut naon gasabne lamun ku jalan ibtol mah aya kamungkinan disebut ayeuna gasab. Inta paragat yesayune. Paslun ari teh hiji pasal al-ghosbu ari gasab. Diurfihim dina uruf ulama-ulama ahli nudor. Istidlalu sa'il eta ngadalilanana sa'il. Ala butlani me kana batal ngadakwaan. Soha anusah naon man'uhu ngaman'u kana ieu me. Fal mu'aradatu mangkari mu'aradah tahqiqiyah laesat eta lain ieu mu'aradah tahqiqiyah bigosbin eta gasab. Ya nau karena sanyanya mu'aradah ibtolu dakwah eta ngabatalkeun dakwaan bidalilin ku dalil ba'da istidlalil mu'alil dina sabada ngadalilan mu'alil alaihi kana eta dakwaan. Walaisa jeung lain naon man udakwati ngaman una dakwaan ba'dal istidlal dina sabada ngadalilan alaihi kana ieu dakwaan soalna eta bener. Wakada jeung eta nya kitu di mu'aradhah an-naqdul ijmali ari naqdu ijmali. Laesa salain ieu naqdu ijmali bigosbin eta gasab lianau karena naqdu ijmali ibtalu dalil eta ngabatalkeun dalil bidalin ku dalil sejen. Walaya jeung teu sah naon man udalil ngaman udalil lianal mana karena sanyanya man inama yasu eta pasina wungkul saya manu alama eta tetep kana perkara yumkinu anu kanyet naon al istilah ngadalin alikana ieu mah wa dalil jeung ari dalil la yumkinu eta teu kanyet naon al istilah lu ngadalin alikana ieu dalil li anau karena dalil murokabun eta dirangkepkeun mi muqaddimatain tina dua muqaddimah wa dalilu jeung ari dalil layun tiju eta tengah natijakeun ieu dalil ila muqaddimatan wahidatan angin kana muqaddimah nu sahiji. Pauna jeung eta dia bahasun dari pembahasan bahasa ta'rifu jeung bakal terang naon anjeun al mu'aradata kana mu'aradah wa naqdu jeung kana naqdu til maqalati salisah dina maqalah anu katilu. Al-ghosbu ari gasab. Diurfihim dina uruf ulama-ulama ahli nudor. Gasab dina kabiasaan ulama-ulama ahli munadzarah.
Istidlalu sa'il eta ngadalilanana sa'il. Ngadalilan sa'il ala butlani ma soha manuhu. Kana ngabatalkeun dakwaan anu sah di manune. Jadi anu sah di manu kalaka dibatalkeun. Eta gasab cenah. Contoh al-adanul awal mandubun jeung mualil teh. Al-adanul awal ari adan awal mandubun eta disunatkeun. Fa'abtolahu sa'il. Fa'abtolahu terat ngabatalkeun hu ka ieu mualil saat sailu sa'il. Dakwaka hadihi batilatun bi annahu lam yarid fi zamani Rasulillah wa kullu ma huwa sanuhu kadzalik fa huwa batilatun yunti dakwaka hadihi batilatun. Dakwaka hadihi ari dakwaan anjeun hadi anu ieu batilatun eta batal. Nyebutkeun adan awal mandub. Li anahu lam yarid fi zamani Rasulillah. Sabab adan awal teh eta teu datang di zaman Rasulillah. Wa kullu ma huwa sanu kadzalik fa huwa batilatun. Yuntiju dakwaka hadihi batilatun. Saya dakwaan teh sah di mantunya. Sah di manu kalaka dibatalkeun. Anu sah di manu kalaka ayeuna dibatalkeun, tah nu kitu teh disebutna gasab. Nya gasab naon? Dalil anu pugu-pugu sah di manu kalaka ayeuna dibatalkeun. Mantap tapi biasa mah nalika ayeuna ngaitiron teh ku jalan naon? Mantu supaya ulah pahili jeung naon? Gasab. Sabab kibtol jeung gasab eta hampir naon we berdekatan. Eta dibedakeun. Mafhumna pal mu'aradatu mangka ari mu'aradah tahqiqiyah. Pal mu'aradatu mangka ari mu'aradah tahqiqiyah laesat bigosbin. Eta teu kaasupkeun gasab. Laesat bigosbin eta teh teu kaasupkeun gasab. Naon sababna? Li anahu ibtalu da'wa bidalilin ba'da tidlalil mu'allil alaihi. Sabab mu'aradhah tahqiqiyah ngabatalkeun sa'il kana dakwaan mu'allil ku dalil anu sejen sabada mu'allil ngadalilan kana eta dakwah. Jadi geus tidak laku saha ku mu'allil. Mu'allil ge naon hak mu'allil teu di kumaha-kumaha ku saha ku sa'il. Jadi mu'allil ngadalilan heula lajeng ayeuna sa'il ngabatalkeun make dalil anu sejen. Tadi sebutna mu'aradhah tahqiqiyah. Contoh misaluhu ayakulal mu'allil, contoh mu'aradhah tahqiqiyah. Misaluhu ayakulal mu'allil awalan hadal ma'un la yasihu bihil wudu. Hadal ma'un la yasihu bihil wudu. Li'anahu ma'un mutagoyirun bimukhalifin. Li'anahu ma'un mutagoyirun bimukhalifin. Wa kullu ma'in kadzalik la yasihu bihil wudu. Wa kullu ma'in kadzalik la yasihu bihil wudu. Fahadal ma'u la yasihu bihil wudu. Pada yuntiju mangga, pada pak mangga.
salah dua anak payun tiju ulah eta mah leuwieun hiji-hiji we pahadal meu layak yubilun pa'arodohu sa'il wa qola saya ma'arodo tagi kiai jangan bedakeun ma'arodo jeung gasapnya pa'arodohu sa'il wa qola pa'arodohu teras ngamuarodohan buka mu'alil sa'il sa'il wa qola nyarios sa'il dalilu kahada wa indala ala sihati ma'ida eta lakin indi dalilun yuntihi dalilu kahada ari dalil anjeun hada anu ieu wa indala sanajan nuduhkeun dalil ala sihati ma'ida eta kana sahna dakwaan anu diaku ku anjeun lakin indi dalilun yunfihi lakin indi tetapi eta bisa ningin kaula dalilun yunfihi bahwa anna hadal ma'a ma'un yasihu bihil wudu bahwa ari ma yunfihi anna hadal ma'a ma'un yasihu bihil wudu anna hadal ma'a ma'un yasihu bihil wudu li anahu ma'un mutagoyirun bimujawirin li anahu ma'un mutagoyirun bimujawirin wa kullu ma'in kadalik yasihu bihil wudu wa kullu ma'in kadalik la yasihu bihil wudu yunti juhadal ma'u yasihu bihil wudu yunti juhadal ma'u yasihu bihil wudu tema disebutnya mu'arodoh tahkikiyah hari mu'arodoh tahkikiyah laesa bigosdin tekasupkeun gasab walaesa man udah wa badal istidlal alaihi sohihan teu ari ngaman kana dakwaan sabada mu'alil ngadalilan kana dakwaan eta alus jadi teu alus ngaman udakwaan sabada ngadalilan ayeuna mu'alil kana eta jadi lain-lain kuman tapi kunaon tadi oge mu'arodoh lamun kuman ma'awon laeta soihan teh urang manaon lam yacok teu patos leres teu kaasupkeun anu soheh lamun ngaman kana dakwaan sabada mu'alil ngadalilan kana eta tapi yang manaon ya ngabatalkeun sanes ngaman kedua wa tada anakdul ijmali laisa bigosbin nakdu ijmali oge lain kaasupkeun gasab sababna li anahu ibtalu dalil bidalil ngabatalkeun dalil ku dalil wa kullu ibtali dalil bidalil laisa bigosbin yang tiap-tiap ngabatalkeun dalil ku dalil eta lain kaasupkeun gasab jang kaasupkeun gasab lu gitu contoh nakdu ijmali contoh tadi dakwaan nanya dakwaan tadi sami naon hadal maun layak bil wudu teh di nakdu panako dohu sa'il wa qola sami dakwaanana seperti nama nakduanana ayeuna panako dohu sa'il wa qola dalilu kahada batilun dalilu kahada batilun li anahu jarin fi mudda'an akhor li anahu jarin fi mudda'an akhor
Li'anna hujarin fi muda'an akhor mutakholipan anhu hukmal muda'ah. Mutakholipan anhu hukmal muda'ah. Dalilu kahada ari dalil anjeun hada anu ieu batilun eta batal li anau karena saanyana ieu dalil jarin eta nu berjalan fi mudaan akhor dina dawaan sejen mutakhalifan bari anu nyulayaan anu tina ieu dawaan hukmal muda'a kana hukum anu tina dalil hukmal muda'a kana hukum dawaan wa wajhul jaroya anal ma'al mutagoyiro bil mujawiri wa wajhul jaroya anal ma'al mutagoyir bil mujawir idza waqa'a fihi an-najasatu fahuwa ma'un mutagoyirun bi mujawirin. Wa wajhul jaroya anal ma'al mutagoyir bil mujawir idza waqa'at eta di mana-mana tumiba fihi dina ieu mau naon an-najasatu najis fahuwa ma'un mutagoyirun bi mujawirin. Kapan eta teh cai anu robah kudu nyampuran. Wa wajhu takhalluq wa wajhu taqalub ma'anahu yasihu bihil wudu. Wa wajhu taqalub ari jalan-jalan nyulayaan kana hukum dakwaan ma'anahu yasihu bihil wudu. Saya mah laisa bigosbin kita asupkeun gasap. Walayati ujing tulisan naon man udalil ngaman udalil dalil tetiasa di manu pangan tetiasa di manu li anal man'a sabab saya tosna manuan inama yatihu eta bisa nangaman umas kana perkara anu kongang ngadalilan kana eta perkara jadi anu kongang didalilan sedengkeun wa dalil la yumkinu al-istila alaihi ari dalil mah teu kongang dina geus kudu jadi dalil kalakan ngadalilan dalil teu ieu ngadalilan dalil mah pangna ayeuna dalil teu bisa didalilan li anahu murakkabun min muqaddimatain sabab ieu dalil meunang ngarangkepkeun tina dua muqaddimah sugro jeung kubro dina kias iktironi sugro jeung kubro dina kias iktironi teras muqaddam jeung tali dina kias sarti jadi meunang ngarangkepkeun tina dua muqaddimah wa dalilu ari dalil anu dibawakeun ti pihak mualil layun tiju eta moal bisa nganatijahkeun dalil ila muqaddimatan wahidatan kajaba kana muqaddimah anu sahiji nyaeta dalil dina dalil muqaddimah kubro wahuna tetap di dieu wahuna jeung eta tetap di dieu bahsun ari pembahasan wasatarifu jeung bakal terang anjeun al mu'arodoh kana mu'arodoh wa nakdo jeung kana nakdu fil maqalati salisah dina maqalah katilu mu'arodoh maqalah kadua dina halaman 82 nya nakdu dina maqalah kaduna halaman 102 angka dina babna masing-masing faslun wallahu